Ayo Ayo. Pokoknya terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan YouTuber tombol saja. lonceng, oke. Nu bade sawer, kantun aya didinya. Di bawah di link bawah. Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Jerut suku Jangsena turun tina golodog imah panggung dijajab ku panetep dua pasang mata nu cari nakdak nu turkeun lengkahna nu beuki ngajauhan lempangna mapai jalan satapak ngajugjug katajug sisi lebak gancangna carita sanggeus sreng sasolat subuh Jangsena buru-buru kaluar ti jero tajug lengkahna ngagedig hanjat ka palebah jalan tempat motorna mogok teh. Tetela motor teh aya keneh nyarande kana lamping saterusna langsung we nyobaan diselah bener we teu sakara-kara dur motor teh langsung ngagerung hirup Jangsena ngan ukur gogodeg heran kalacat kanu motor dius we indit tinggalkeun eta patempatan. Jangsena mapai jalan anu disorang jaran leutik nu nanjak mudun sakapeung datar tapi taringgul loba batuan kenca jeung katuhu nyampak rarambu leuweung daun kaso ngaroyom daun awi ting arulang dina dahan tatangkalan sora manuk recet patembalan sawareh ting kaleper silih udag jeung balabaturna. Tah dugi kadinya nya mitra tungtung dongeng dina episode anu kamari kumaha atuh salajengna mitra mangga urang teraskeun wilujeng ngabandungan. Waktu carangcang tihang cahya lampu koneng motor Jangsena nerobos nembus kandelna ibun sora mesina nu ngaberek bek ngabuncahkeun pangacian sato-sato nu kaliwatan dibarung ku ngaheosna sora angin nu kasedot karburator motor nu geus teu make saringan. Dina kaayaan kitu kira-kira pukul 6:30 Jangsena keluar ti jalan leuweung Cibanga. Ari jalan ka leuweung Cibanga teh harita teh can di aspal ngan ku batu nu rarenjul asup samobileun wungkul. Motor ngageleuyeung ngaliwatan lembur mandapa terus nerugtug mudun ngebat kanu dituju mapai-mapai imah-imah nu akhirna jog anjog kaburuan imahna gejejes motor di pareuman suku Jangsena noker standar jerut turun kaayaan imah es tuning manis sepi. Kamana ari si Neng biasana wayah kieu geus sudang sasapu cek Jangsena penasaran manehna noong tina sela-sela bilik piraku sarek keneh mah buah-buah omongan Abah Husen teh bener cek Jangsena bari matana gular giler nitenan ka jero imah tapi weleh Neng Lisma teka tempo aya di jero nu saterusna manehna ngoreleng ka pipir dina lebah bilik kamarna terus ngintip deui. Astagfirullahaladzim, teteh lah bener cek si Abah. Geuning si Neng teh keur ngalampreh sare menit tibra itu. Ya Allah, bener pisan omongan si Abah. Geuningan sare keneh. Cek Jangsena ngomong sorangan. Sanggeus nyaho kitu mah terus we manehna balik deui ka hareup murupanto trok-trok keketrok jeung uluk salam.
Neng. Neng. Neng, buka. Tepat tilila kadenge sora palupuh ngareket. Katincakan ku suku nurusu. Bray, panto muka. Alah geuning geus isuk-isuk ieu teh. Padahal rasaan mah sareretan. Kang, ulah geuningan. Aduh, geus isuk-isuk ieu. Neng. Nasare meuli tibra-tibra teuing atuh. Aduh, kela Kang. Padahal rasaan mah saretengan ukur sajam. Iraha Neng sarena, tanya Jang Sena. Paso sore. Bari nungguan Akang. Nu teh daek hol wae, natas di mana atuh Akang teh? Kayak ku akang diceritakeun. Cek Jang Sena bari bus abus ka jero. Kang, nah leres ieu teh. Tos anjing-anjing kieu. Neng Lisma bingung. Sedengkeun Jang Sena seuri leutik. Dumeh asa lucu nempo bojona nu samar pola. Nyalares atuh Neng, pira kuda ari ngimpi mah. Maneh ari sare teh ulah sok pules teuing atuh. Kumaha mun aya nu mangku atawa aya nu nyabak. Ih, amit-amit. Ari Akang sok aya wae nyareos teh. Nates di mana heula atuh wayah kieu teh karek uwih. Neng Lisma malik nanya. Bari semu merangut. Dumeh tara biasana salaki ngider manika nepi ka mondok. Tenang ke ku akang dicarioskeun, ayeuna mah pangdamelkeun kopi we heula. Cek Jang Sena nembalan. Bari ngusapan buk nu jadi bojona. Mun atuh. Kayaknya kacai heula. Sena bari ngojengkan. Sumirat cahya surya ngabarasat koneng umyang mawa haneut kasakuliah marcapada. Sinarna mampu ngaudangkeun binih kahirupan, mekarkeun kembang-kembang pangharepan. Sok sanajan hirup aya dina kasederhanaan, tapi teburung ari dibarengan ku ikhlas jeung rasa syukur mah. Imah butut ge teu jauh beda rasana jeung imah mewah. Komo deui dibarengan ku pamajikan nu sabar tur tawakal. Teingkah tina tali gadang lunca lincil luncat mulang. Kawas daun awi katabak angin. Bagjana lir ibarat nu boga harta dunia. Hirupna dicukupkeun, rezekina najan leutik dibarokahkeun. Kusabab getol ibadah jeung sabar dina enggoning yang hareupan tiap episode kahirupan. Kitu kaayaan rumah tangga Jang Sena teh. Singkat cerita, kira-kira wanci pabeberang sabari ngopi Jang Sena nyaritakeun sakabeh pangalaman peuting mangkukna. Saeutik ge taya nu kaliwat. Sementara Neng Lisma manis segut ngabandungan bari jeung semu heran. Mitra kaum dangu. Ngendek sapoe ti harita jiga biasana Jang Sena ngamimitian deui rek ngider. Tapi nu ditujuna ayeuna mah bagian kalembur Citapen. Bari sakalian nungguan tamu nu baris datang. Tapi poe harita mah aya nu rada beda.
Kusabab dagangan nage can gekung sididerkeun kaburu manten beak kusabab aya nu ngaborong ku padagang bos sembako nu aya di pasaran cah. Atuh puguh pikeun Jang Sena jeung bojo namah ka Cidabungahna. Kusabab teu kudu jauh udar ider. Nu leuwih herana isukna jiga poe nu kamari deui bae. Kusabab harita teh aya kana 5 urangna bos-bos sembako daratang menta deusian kue gabin. Teu kapalang pesen age nepi ka ribuan bungkus. Kajadian ieu tangtu nimbulkeun kawalahan. Da puguh modalna leutik. Tapi parandene kitu ku dikeresakeun pitulung Allah mah geuning datangna sok ngepas kana waktuna. Jadi sangka-sangka Jang Sena kadatangan ku saurang bapak-bapak nu ngaranna Haji Darim jalma beunghar di lembur Sirna Agung mah. Atuh geus kitu mah der Haji Karim teh ngajak kerja sama produksi kue gabin. Injeman modal teu sakara-kara ari didukung jeung modal gede mah nu pesen kue gabin teh kabeh kacumponan. Jeung deui salian teh eta nincak 5 bulan ti harita Jang Sena mampu ngadatangkeun pagawe aya kana 3 urangna. Mitra kaum dangu kocapkeun dina hiji mangsa. Pas sore meneran poe Kemis maju ka malam Jumaah. Waktu Jang Sena keur ngadeureuh di tepas imah di baturan Kuneng Lisma nu jadi pamajikanana. Kadenge aya sora mobil eureun di sisi jalan. Tepat lila panto imah diketrok 3 kali dibarengan ku sora nu uluk salam. Mireungeuh kitu buru-buru Neng Lisma mukakeun panto. Reket bray panto muka. Jang Sena langsung cengkat tina diukna barang nempo nu datang teh geuningan Pak RT Didi. Geuningan Pak RT. Mangga kalebet mah. Cek Jang Sena dadeh-deh ngabageakeun Pak RT. Nu harita langsung diuk dina sofa anyar nu kakarak meuli 3 bulan kamari. Nuhun Jang. Punten nya ye Bapak ngaganggu. Cek Pak RT sanduk-sanduk. Henteu Pak, teu sabios-bios. Mung punten ieu teh. Abdi asa leuwas. Menawi atuh bade aya pikeun naon Bapak? Ulah reuwas-reuwas Jang. Da Bapak mah ka dieu sote lain pedah aya nu dipikahi reuangkeun. Sumun. Tapi Bapak mah nganteur ieu 2 urang tamu tidak ieu. Nu rek ka Ujang cenah. Sakedapan mah Jang Sena rada ngahuleng. Dumeh dirina mah pan teu boga kawawuh atawa dulur di dayeuh. Kari-kari ayeuna anu datang rek nepungan dirina ti dayeuh cenah. Sabot keur kitu pikiranna ras inget kana amanat Abah Abdul Hasan teh. Menyebutkeun yen dina hiji mangsa bakal aya tamu duaan datang ka imahna. Dumatak harita Jang Sena buru-buru nanyakeun ka Pak RT. Oh, di mana kitu tamuna Bapak? Mangga tipe orang kalebet we. Aya Jang, tuh, na mobil keneh nungguan. Cek Pak RT. Nembalan terus ngaleos. Rek ngageroan tamu nu aya di jero mobilna.
tekungsi lila Pak RT geus datang deui dituturkeun ku dua urang jalma jarangkung gede. Dedeganana jiga urang Arab. Papakeanana perlente bukna meuni herang kuminya. Tangtunganana tangtungan menak. Tapi geuning rarayna mirip jeung Abah Hasan. Sumangga linggih Pak. Mung hapunten abdi teh mung sakieu kagaduh ieu teh. Janten moal tiasa nyugemakeun ka salira duaan linggih mangga linggih. Cek Jangsena bari dodongkoan ngabagiakeun tamuna. Bari teu poho nyolongkrong ngajak sasalaman. Nya kitu deui Neng Lisma. Sedegen Pak RT mah didinya terus amitan. Sanggeus dua temu dari Ukmah. Kusabab aya keneh burueun cenah kanu sejen. Moal dianterkeun deui Pak RT. Teu sawios Den. Sawios ieu bade mapah we caket ieu. Atuh atur nuhun ya. Terus dianterkeun. Mangga sami-sami. Aya Jang. Mangga Pak RT, atur nuhun. Cek Jangsena. Mitra kaum dangu. Sanggeus Neng Lisma nyodorkeun cai, salah saurang tamu teh ngamimitian muka obrolan. Punten Jang. Bapak teh bade naros. Dupi ieu teh leres Jangsena. Muhun Pak leres pisan. Nami abdi teh Sena. Sareng ieu pun bojo yeuh. Lisma dupi bapak kawit di mana? Ari bapa mah duaan aslina pisan mah ti nagara Arab Jang. Ngan peda geus lila di Bandung. Jadi ayeuna mah urang Bandung we kasebutna. Oh mohon. Tapi punten ieu mah bilih abdi Culangung. Pami bapa duaan teh wasta teh teresna pisan ku abdi teu acan pisan ditinggal naon lebetna eta teh. Ongkopan kawiatana amata kitu amanatna teh. Mun tipun Abah janten teu kumawantun abdi teh. Ceuk Jangsena bari nitah bojona sangkan mang mawakeun kotak kayu nu disimpen handapeun ti lepan bajuna. Cika Neng, can kotak kayu teh? Mangga sakedap. Cek pamajikanana bari ngaleos ka kamar.
Kitu saur Bapak Abdullah Basari ka Jangsena. Nu kaciri semu gugup jeung ragu-ragu. Ulah gugup Jang. Da moal ena naon sok geura buka. Cek semah nu hiji deui kawas nu surti kana kaayaan Jangsena dina mangsa harita. Mangga Pak, mangga. Jangsena nembalan bari ngageleper. Basarek dibuka teh terleungeun Jangsena asa sing sireumeuun. Komo basa mukakeun kunci kotak kayu nu ngareket mah. Matana teu ngiceup basa nempo nu gugurilapan hideung jeung herang. Segede kaleci nu panggedena. Jajantungna ngadadak ratug tutunggulan teu beda jauh jeung Neng Lisma nu renghap ranjuk. Jangsena hidup apal kana ngaran eta batu? Saumur-umur ge nembean apa abdi mah ningali batu samodel kieu teh. Duka naon tu itu namina? Jang, ku bapa ayeuna baris dicaritakeun. Ngaran ieu batu nyaeta berlian hideung, Jang. Langka ieu teh. Malah mah jadi bahan rebutan para pemburu harta karun di sakuliah dunia. Kandungan berlian murni, Jang. 1,25 karat. Tapi alhamdulillah ieu barang datangna ka jelema jujur. Jadi aman tina pamalsuan. Cek Bapak Abdullah Basara nerangkeun kaayaan batu nu sabenerna. Mitra kaum dangu ari pikeun Jangsena mah maklum teu nyaho kanu hal nu kararitu. Jadi kumanehna nu katangkep teh batu ali biasa we. Jadi na pikiranana saharita mah kaistimewaanana ngan ukur herangna wungkul. Ku tante berlian hideungnya Pak. Saya panginten kanggo batu alinya. Cek Jangsena. Bapak Abdullah ceuri. Nya Jang. Memang benar. Biasana dipake bahan batu ali. Nu herang eta mah. Tapi ieu mah beda, Jang. Kusabab lain batu ali biasa. Da hargana ge kacida mahalna. Sabaraha kitu pangaosna? Cek Jangsena nanyakeun harga eta berlian. Dumeh penasaran. Sedengkeun Bapak Abdullah Basari jeung Bapak Hasan Basara hampir bareng malik nanya ka Jangsena. Nu sabenerna mah Jangsena hayang sabaraha ieu mun ku bapa dibeli? Nya Jang, sok sabaraha hargana? Aduh, duka atuh Pak. Abdi mah da bingung. Saresna poek pisan abdi teh.
ngabeg terus ngomong na jero hatena. Abdullah Hasan. Enya sok disebut Abdul Hasan atau Abdullah Hasan. Bu, kapan eta mangaran si Abah? Nu mari batu ieu. Cek Jangsena na jero hatena bari pok ngomong. Punten dupi nami Abdullah Hasan teh sahana bapak. Abdullah Hasan teh dangu poe harita mah Jangsena lir ibarat hirup di alam pangimpian. Dume asa terpercaya kana naon nu karandapan. Kajabat eta teu kabayang ti tadina bakal menang milik nu sakitu gedena. Nya gitu we Jangnya. Tah, ieu artos-tos aya di dieu ieu di nu tabungan. Engke upama Ujang arek nyokot duit. Bebeja ka bapak. Tah ieu nomor telepon bapak. Aya telepon di dia. Tah ya pak. HP boga HP. Teu gaduh. Kumaha tuh? Mitra kaum dangu. Heuleut saminggu ti harita beneran poe Jumaah jam 8 isuk-isuk. Jangsena jeung Neng Lisma geus ngageleuyeung numpak si Kukut motor bututna teh. Ngajugjug kabang nu maksud rek nyokot duit. Nu tinu samemehna manehna badami heula dina telepon. Ejeng Bapak Abdullah teh. Harita teh cenah Jangsena rek nyokot duit teh sekitar 200 jutaan heula pikeun sedekah ka masjid cenah.
nu keur dijieun di lingkungan RW na. Ari anu sawarehna mah geus direncanakeun keur barudak yatim jeung panti jompo. Sesana weh cenah rek dipake ngamodalan usaha dagangna. Jeung dipake nyawer Mang Anggang supaya leuwih sumanget cenah ngadongengna gitu. Kajaba ti eta mitra. Salian ti balanja keperluan nu sejen, jang sena oge boga niat arek syukuran. Mitra kaum dangu, heuleut 3 poe ti harita sareng sena nantepan lohor jang sena jeung Neng Lisma arindit nyewa mobil truk ngajugjug ka imah si Abah Abdul Hasan nu aya di wewengkon Leuweung Cibanga teh. Ari nu sabenerna pikeun Mang Ukok nu teh lian iwati supir truk ngarasa heran ku ayana jang sena nitah mawa balanjaan nu sakitu lobana teh. Nu cenah rek dikirim ka Abah Hasan oge ka pasantrenna. Ari imah Abah Hasan cenah aya di beh kuloneun tanjakan Sapta. Sedengkeun Mang Ukok ngarasa saumur-umur mehna jadi supir oge asa can empo aya imah palebah nu dituduhkeun teh. Tapi sanajan kitu manehna teh bisa nolak kana pangajakna. Aya kana sajamna jang sena sapara kanca nepi ka nu dituju teh. Teu kacaturkeun kumaha luak leokna mobil truk basa netak di tanjakan jeung kudunan di jalan nu teu kawilang gede, jalan leutik ngan asup samobileun wungkul. Sanggeus anjog anu dijugjug gura-giru jang sena turun pangheulana. Persis pisan dina palebah urut motorna mogok waktu sataun ka tukang. Baris semu gurung gusuh lengkahna jiga nu teu sabar hayang buru-buru nepungan Abah Hasan. Tapi karak ge tilu lengkah na atuh ari gebeg teh jang sena kacida kagetna. Kusabab jalan nu arek ditincakna geuningan ukur lamping, matana molohok we sajongjongan mah basa nempo ka palebah-lebak nu taringgul ku batu galede. Sedengkeun di sisina nu bareto aya tajug teh nu puguh mah ngan aya tangkaloa nu ngarang kadak gede. Ari jang sena sabenerna mah ti saprak ngalaman kadinya papanggih jeung si Abah teh can pernah kungsi ngaliwat jalan dinya deui. Kusabab ti saprak nyekel batu nepi ka dijualna deui teh manehna tara ngider. Cukup ngajualan we di imah bari jeung nitah anak buahna nu 3 teh. Bakating ku penasaran katayap jang sena katayapan maksa turun mapai lamping nu memang teu pati luhur tapi cukup hese kusabab leueur bari jeung hese beleke oge akhirna jang sena nepi ka handapeun tangkaloa. Matana nguriling nempoan susuganan aya urut tajug tapi kekeh kaayaan henteu nandakeun urut-urutna acan. Teu kapalang jang sena leumpang deui rada jauh nerobos rembet narungkun neangan urut jalan maehna leumpang. Waktu ngajugjug ka imah Abah Hasan tapi geuning hasilna sami mawon deui wae. Dirina teu manggih nanaon salian ti tatangkalan nu galede mah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Mitra kaum dangu nah tejang sena teureun-eureun kedal istighfar. Bari nginget-nginget kejadian nu geus kasorang. Sabot keur kitu matana nempuh hiji batu bodas. Nu rada remprah handapeun tangkal kiara. Buru-buru di deketan barang dikorehan tetela tutunggul makam. Nu saterusna batu teh dibersihan. Nah atuh sanggeus batu bersih tina taneuh katempok ujang sena aya tulisan Arab. Nu unina Abdul Hasan ulid fi Makkah bil al-mamlakat al-Masiri tuufi jaluh sanat al-warbai mayat wakumsun qoblal al-milad. Nu artina Abdul Hasan lahir di Mesir wafat di Galuh tahun 1450 sebelum Masehi. Menang sawatara waktu jang sena ngahulang ngaraga meneng, pikiran ngalayang kanu anggang, kasorang hatena tagiwur, mawur, kaluhur mega malang. Kang Sena. Mitra kaum dangu lamunan jang sena kagereuwahkeun ku hiji sora nu telian iwal ti sora Neng Lisma pamajikanana nu nyalukan tibeh tonggoh tanjakan Sapta. Tuluy tuturubun nyamperkeun dituturkeun ku Mang Ukok tukang ngeunana. Sanggeus anjog pok pamajikanana ngomong, Akang, hayu enggal uwi. nya jang leuwih hade hayu mulang. Keun wae nu geus kajadian mah anggap we ngimpi. Urang mah tinggal sadarna jeung ngadoakeun ka nu geus eueuh di kieuna. Jeung kudu percaya ka ayeuna makhluk gaib. Mamang janji moal rek ngucah ngaceh kajadian ieu ka sasaha jang hayu jang. Ceuk Mang Ukok mairan. Sedengkeun jang sena teu loba omong, manehna terus nuturkeun Mang Ukok nu pangheulana leumpang. Mitra kaum dangu, sabulan ti harita Mang Ukok diangkat jadi supir pribadina jang sena. Sedengkeun jang sena geus kakoncara kasohor jadi jalma pangbeungharna di sakabupaten Ciamis mah. Tapi najan kitu juragan sena tetep jadi jalma nu handap asor, teu sombong atawa adigung, pedah kuloba dunia barana. Sifatna berehan, resep meremaweh kasasama, komo ka tukang dongeng mah. Jeung deui pikeun mieling kana jasana Abah Abdul Hasan, jang sena terus nyieun pasantren anu panggedena di sakabupaten mah, nu dinggaranan Pasantren Nurul Jannah. Palawargi kaum dangu dugi kadinya dongeng ditamatkeun. Mang Anggang ngucapkeun hatur nuhun kanu pangrojongna, khususna ka subscriber dongeng Sunda Mang Anggang oge ka sadayana anu tos setia manco. Mudah-mudahan sadayana sararehat nya mitranya. Hatur nuhun komentar like oge tos manco dongengna mugia kasayana dibalas ku Gusti Allah.
ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka manganggang. Pokoknya mah ulah hilap, like, subscribe, and comment. Laras pisan.